Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin waddaharod dahirin. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah urang sadayana kamari parantos beres netelakeun salah sahijina syarat nyieun kalam nyaeta lapad. Anu mana lapad teh nyaeta wa huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Hartina sora anu ngurung kana sawarehna harap eja-ejaan anu 28. Contohna seperti lapad jaidun qaimun. Tah ayeuna urang teraskeun wae nya kana syarat nyieun kalam anu nomor kadua. Kamari beres anu kahiji lapad. Tah ayeuna anu kadua. Naon persyaratan anu kadua teh nyaeta persyaratan nyieun kalam mungguh ulama ahli nahwu kabeh dina kitab Jurumiyah teh nyaeta kudu murokab. Syarat nyieun kalam anu kadua teh naon? Nyaeta kudu murokab. Naon ari murokab? Di dieu ditetelakeun ku musonif nyaeta murokab teh ma tarokkaba min kalimataini fa aksaro. Urang balikan deui. Nyaeta patokan murokab teh wa huwa ma tarokkaba min kalimataini fa aksaro. Tah ieu nya patokan murokab. Naon artina? Nyaeta perkara anu pakumpul gitu. Perkara anu ngarengkepnya nyaeta perkara rengkepan dua kalimah atawa leuwih loba gitu maksudna nya. Nyaeta rengkepan dua kalimah atawa leuwih loba matarokaba min kalimataini fa aksaro. Jadi ngarengkepna antara dua kalimah atawa leuwih loba. Seperti kumaha contohna? Seperti lapad koma jaidun. Tah, seperti lapad koma jaidun. Jaidun qaimun. Sarua. Koma jaidun. Jaidun qaimun. Bebas deuk make contoh mana wae ge nya. Tadi dia dicontohkeun ku musonif ku lapad koma jaidun. Naon ari manana ieu lapad koma jaidun? Koma geus nangtung saha jaidun ki jaid. Nah make dicontohan ku lapad koma jaidun di dieu ku musonif tah kusabab pangna dicontohan ku lapad koma jaidun tah di dieu teh contoh murokab. Naon murokabna? Nyaeta rengkepan dua kalimah atawa leuwih loba antara koma jeung lapad jaidun. Jadi antara koma jeung lapad jaidun teh nyambung gitu maksudna. Jadi maksud teh sampurnana ieu lapad koma ku lapad jaidun gitu tah. Koma geus nangtung saha jaidun ki jaid lamun cek bahasa urang teh mah jadi terdiri antara dua kata atawa tilu kata gitu. Anu disebut murokab teh terdiri antara dua kata atawa tilu kata gitu. Teu bisa ayeuna sakata disebut murokab seperti lapad jaidun. Teu bisa jaidun misalkeun ki jaid hungkul tah. Eta teu bisa disebut murokab. Naon sabab? Ku sabab eta ngan sakata. Tah ari murokab mah nyaeta kudu aya dua kata atawa tilu kata gitu atawa leuwih loba ti tilu boleh tah gitu. Tah eta disebut murokab. Makana aja dicontohan ku lapad koma jaidun jeung lapad jaidun qaimun gitu tah. Di dieu lapad koma jaidun aya dua kata di dieu. Koma geus nangtung saha jaidun ki jaid. Tah di dieu sah disebut murokab ku sabab rengkepan dua kalimah atawa leuwih loba. Tah berarti ayeuna urang beres syarat nyieun kalam teh aya 4. Urang beres nu kadua nyaeta murokab. Tah nu kamari beres lapad ayeuna murokab. Tah ayeuna urang teraskeun deui wae kana persyaratan kalam anu nomor katilu. Tah jadi syarat kalam anu nomor katilu teh nyaeta naon? Tah syarat kalam anu nomor katilu na teh nyaeta kudu mufid. Naon ari ngaran mufid teh? Nyaeta mere paedah. Tah ari saur musonif teh kumaha ari ngaran mufid teh? Tah ditetelakeun di dieu ku musonif ari ngaran mufid teh nyaeta ma apada faidatan tammatan yasunu sukutu minal mutakalimi wa sami'a alaiha. Naon balikan deui? Ari ngaran mufid teh nyaeta ma apada faidatan tammatan yasunu asukutu minal mutakalimi wa sami'a alaiha. Naon hartina?
Ari ngaran mupid teh nyaeta perkara omongan anu mere paedah anu alus cicingna dinu ngomong jeung dinu ngadengekeun. Tegasna anu ngomong henteu perlu nambahan deui kana omonganana jeung anu ngadengekeun henteu perlu nanyakeun deui. Singkatna kumaha atuh ari ngaran mupid teh nyaeta ngaran mupid teh bahasa anu jelas gitu. Anu disebut mupid teh jelas. Jadi bahasa anu jelas, maksud jelas di dieu kumaha? Ngaran jelas mah jadi kieu lamun urang ngabejakeun hiji perkara teh namun bahasa jelas mah nya contohna seperti lapad kieu lah. Koma Jaedun geus nangtung saha Jaedun ki Jaed dah di dinya teh geus jelas bahasa teh nya bahwa urang teh di dinya teh ngabahasakeun si Jaed eukeur nangtung gitu. Bahwa ngabahasakeun nangtung si Jaed gitu. Tah geus jelas di dinya urang teu kudu nambahan kana omongan gitu. Tah anu ngadengikeun oge henteu perlu nanyakeun deui. Lamun dicontohan mah kieu meureun sapertikeun aya neng santri nanya ka si mang santri, "Mang bade ka mana?" Cek si neng santri teh gitu. Tah cek si mang santri teh dijawab ku bahasa anu mupid, bahasa anu jelas. Amang teh bade ka pasar, bade meser jengkol kangge liweteun gitu, kangge deungeun gitu tah. Tah eta si mang santri teh geus mupid nyariosna teh naon mere paedah anu sampurna bahwa eta si mang santri teh deuk ka pasar, deuk meuli jengkol jang deungeun sangu liweteunana gitu. Tah jadi meureunan si neng santri ge geus moal nanyakeun deui, oh nya paling ge kitu. Gitu tanya. Jadi si neng santri ge geus moal nanyakeun deui gitu. Si mang santri geus moal nambahan deui kana omonganana paling oge lamun si mang santrina caper meureun kitu nya. Lamun si mang santrina rada kapincut ku si neng santrina paling nambahan deui meureun kana omongan. Naha teteh bade nitip naon paling kitu. Eta mah heureuy nya. Tah jadi kitu nya ari ngaran mupid teh bahasa anu jelas. Jadi mupid teh kejelasan atau penjelasan jelas lah intina nya. Seperti lapad koma Jaedun tah di dieu ditetelakeun ku musonif. Naha ari lapad koma Jaedun di dieu disebutkeun ku bahasa mupid tah kitu nya. Paina kalamuhuma dayan saenyanyana itu lapad koma Jaedun jeung lapad Jaedun qaimun teh apa da eta maedahkeun paidatan kana paedah ya sunu anu alus naon asukutu jempena alaiha gitu. Naon asukutu jempena jalma anu asa alaiha jalma anu ngomong jeung jalma anu ngadengekeun teh meureun nya kitu. Naon asukutu jempena alaiha kana itu paedah minal mutakalimi ti jalma anu ngomong wasamia jeung jalma anu ngadengekeun tuh di bejaan ku musonif ge. Jadi lapad Jaedun qaimun jeung lapad koma Jaedun teh di dinya maedahkeun bahwa maedahkeun teh kalawan paedah anu sampurna gitu. Geus teu kudu dibejakeun. Bahwa si Jaed eukeur naon da geus puguh si Jaed teh eukeur nangtung tah anu nanyakeun henteu perlu nanyakeun deui gitu. Anu ngadengekeun teu perlu nanyakeun deui, anu ngomong henteu perlu nambahan deui kana omonganna. Tah di dieu mah katak dibejakeun ku musonifnya. Mana kela teh tah wahia jeung hari itu lapad teh itu lapad koma Jaedun teh jeung lapad Jaedun qaimun teh al ikhbaru eta ngabejakeun bi qiyami Jaedin kana nangtungna ki Jaed tuh. Jadi ieu lapad koma Jaedun jeung lapad Jaedun qaimun teh geus puguh jelas ngabejakeun bahwa nangtungna si Jaed gitu. Tah jadi anu ngadengekeun jeung anu ngomong oge jeung anu ngadengekeun geus teu perlu ribut deui lah gitu masalah eta teh bahwa geus puguh di dinya teh si Jaed anu nangtung tah eta ngaran mupid. Urang balikan deui. Jadi ari ngaran mupid teh syarat nangieun kalam nu katilu nya, syarat nangieun kalam katilu teh mupid. Naon ari mupid teh nyaeta ma apa da paidatan tamatan jasunu asukutu minal mutakallimi wa sami alaiha. Jadi omonganana anu mere paedah kalawan mere paedah anu sampurna, anu alus cicingna dinu ngomong jeung dinu ngadengekeun. Tegasna mah anu ngomong henteu perlu nambahan deui kana omonganana jeung anu ngadengekeun henteu perlu nanyakeun deui. Contona seperti lapad koma Jaedun. Mangka di dieu lapad koma Jaedun atawa lapad Jaedun qaimun sah disebut mupid kusabab maedahkeun paedah anu jelas ngaihbarkeun bahwa nangtungna si Jaed gitu.
Tah urang lanjut deui kana persyaratan kalam anu nomor kaopat na da kusabab ieu teh syarat nyieun kalam teh aya opat moal sampurna moal sah lamun kur kumpul lamun kur cumpon 3 syarat makana kudu cumpon syarat anu kaopat oge. Naon ari syarat anu kaopat nyaeta bil wad'i kalawan wadona bahasa Arab. Tadi mah geus dijelaskeun nya. Jadi tegasna mah syarat anu kaopat na teh nyaeta kudu wado. Namun ari wado di dieu wado anu dimaksud ku ulama ahli nahwu dina tegasna dina kitab Jurumiyah ieu nyaeta bahasa Arab. Contohna seperti lafaz jaidun qaimun tah. Jaidun qaimun nu tadi teh ya eta teh tina lafaz bahasa Arab tah nya tina bahasa Arab gitu. Jaidun qaimun ieu teh. Tah maka di dia bisa disebut wado. Sah disebut wadonan sabab tina bahasa Arab wadona adeganana bahasa Arab. Alhamdulillah urang geus beres cumpon persyaratan anu opat bieu tah berarti urang praktekkeun heula nya urang praktekkeun heula ya. Cek dina kitab Jurumiyah saur musonif saur pirang-pirang ulama ahli nahwu syarat nyieun kalam teh aya opat hiji kudu lapad kadua kudu murokab katilu kudu mufid kaopat kudu wado. Urang contohkeun ku lapad zaidun qaimun nya. Mana aya nu deukeut teh nya lapad zaidun qaimun teh di dieu. Tah ieu tah. Nya. Tah ieu. Urang contohkeun ku lapad zaidun qaimun. Zaidun ari ki zaid qaimun eta anu nangtung sah teu ieu lapad zaidun qaimun disebut lapad sah. Naon sababna ieu lapad zaidun qaimun sah disebut lapad ku sabab ngurung kana sawarehna harap eja-ejaan anu 28 naon wae zai tuluy ya tuluy dal tuluy qaf tuluy hamzah tuluy mim tah di dieu sah disebut lapad zaidun qaimun teh ku sabab ngurung kana sawarehna harap eja-ejaan 28 hiji tah cumpon persyaratan kalam dina lapad zaidun qaimun tuluy persyaratan anu kaduana naon nyaeta kudu murokab. Sah teu ieu lapad zaidun qaimun disebut murokab? Sah. Naon sababna ieu lapad zaidun qaimun sah disebut murokab? Kusabab rengkepan dua kalimah atawa leuwih loba. Aya naon wae kalimah naon wae di dieu teh aya lapad zaidun. Aya lapad qaimun. Tah berarti di dieu sah disebut murokab kusabab aya dua kalimah atawa dua kata gitu nya. Dua kata atawa leuwih loba berarti di dieu sah lapad zaidun qaimun disebut murokab. Tah berarti dua cumpon persyaratan kalam cumpon dua persyaratan kalam dina lapad zaidun qaimun tanya nembe dua kahijina lapad sah tuluy murokab oge sah. Tah tuluy lanjut kana persyaratan anu katilu. Naon persyaratan anu katilu teh nyaeta kudu mufid. Naon ari mufid? Sah teu ari ieu lapad zaidun qaimun disebut mufid? Sah. Naon sababna? Maedahkeun kalawan mere paedah anu sampurna. Alus cicingna dinu ngomong jeung dinu ngadengekeun. Anu ngomong teu perlu nambahan kana omonganana jeung anu ngadengekeun teu perlu nanyakeun deui bahwa di dieu teh geus jelas dina lapad zaidun qaimun teh ngaihbarkeun ngabejakeun bahwa nangtungna ki zaid mangka di dieu sah disebut mufid. Tilu tah cumpon persyaratan kalam dina lapad zaidun qaimun teh tilu cumpon lapad murokab mufid tinggal wadona sah teu ieu lapad zaidun qaimun disebut wado? Sah. Naon sababna? Adeganana tina bahasa Arab zaidun qaimun. Berarti di dieu teh sah disebut wado, sah disebut mufid, sah disebut murokab, sah disebut lapad kumpul persyaratan anu opat. Otomatis ieu lapad zaidun qaimun teh sah disebut kalam. Tah berarti anu dimaksud al kalamu ari ngaran kalam teh nahwu zaidun qaimun. Contohna seperti lapad zaidun qaimun kusabab ieu lapad zaidun qaimun cumpon persyaratan anu opat hijina lapad kadua murokab katilu mufid kaopat wado. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tah sakitu wae pengintennya. Al kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i nahwu zaidun qaimun.
Wallahu a'lam bishawab.